Udah mau bagaun kalau kolecet ongkos urangnya alus dia. Aduh. Jebrut. Jebrut pertama aduh. Kacau. Aduh, yang kalau punya tempat ya. Ya si Rosi ya. Si Rosi yo. Rosi atau mau kenal alus. Anjay menegabut dia euy. Si Dono ka mana nya? Saudara mah tiga nama can naik naik si nama. Cenah. Si Dono di mana nya? Kurang ngaganggu si Dono ah. Si Dono ka mana nya? Biasana geus sok ngaganggu si Dono ini ti isen kieu aduh. Oh, itu dengan si Dono teh. Don. Nah, tadi asain ngagerowokan. Itu dengan si jangkar ke hese. Ka dia do. Siap. Kernaon euy? Geulang layang. Oh, tulobian. Burung sugan anu kieu teh kokoleceran. Cek mana tadi lang layangan? Cek mana tadi mau mobilan sok sia. Geus nyaho atuh da mane-mananya. Nyaho urang keur naon katinggalina teu kumaneh. Basa-basi atuh intermezzo. Don urang boga caritakeun. Naon? Hayu gerang ngomongna tong di dieu. Hayu atuh. Yuk. Carita naon kitu euy? Don, penting urang ngimpi. Ngimpi naon, Dok? Ngimpi naon, Dok? Urang penting ngimpi sare jeung nulis. Kumaha na impiana atuh? Pokona mah endah. Pan pas hudang nu geulis teh eueuh. Apaan kesel abi teh? Urang ge penting teh ngimpi. Urang penting ngimpi boga duit loba pisan. Tapi urang pas hudang disabakana saku duit teh geus eueuh. Jadi urang teh sare deui we. Naon ge penting tuluy ngimpi deui. Geus ngimpi naon deui? Orang ngimpi kumaha tah? Pas abi gugah nya teh. Don, ayeuna mana di bekalan sabaraha kokolot keur jajan? Urang mah di bakalan 5.000. Orang ge 5.000 di bekana. Adi nama orang teh tibere 100.000. Wow. Urang nak mung. Nya ari sia bodo-bodo teh kan bisa meuli kuota, meuli mainan, meuli ciki. Kieu don sabadana mah. Tapi nya tong dibeja-beja. Kumaha kitu? Sabab 100.000 mah urang capek ngitungna. Nah, sia teh dodom nih bodo-bodo teuing.